Teh kemana sih tujuan teh? Coba teng aing lapar sudah. Kemana dia tuh aing tujuannya teh? Salapat. Heeh. Mana we nongkrong atuh? Di mana deui atuh? Mana gitu ya? Ayo. Sugana warung gitu mah. Semuanya temen, sebut yang lapar. Juga kering lah, juga dah. Geng, beli miji. Apa betul aing? Cik naon? Betul aing. Tadi sih lembang aja sih ya, aing cuma betul lapar. Mana mie? Heeh. Mana sorangan atuh? Ayo tuh kuliahnya bisa bro, sekalian pemasakan kan aing dibetung gua lapar. Ayo kuliah aya ya. Bro, aya bro kamu ikan mie gelas aing. Udah, tungguan. Heeh bro. Teh mali mie. Yuk. Teh hiji. Neng semeli. Terus incak hayang make gelas. Mie aing bro dah. Mie. Mie gelas. Mie gelas. Goblok tuh. Malam ilmu teh jelema euy. Aneh aing hayang mie make gelas. Ah, jangan kita karunya. Saya bingung aing geus eta. Piraku mie yang make gelas aing. Kasurupan jin naon jelema eta. Langsung lakonan mah, udah mulai kalaparan karunya. Lumayan. Aya kuliahna tapi lumayan lah. Gelas ieu teh teuing. Waregen mana gelas ieu? Mah waregen gelas. Ieu nu warna gede semuanya gelasna. Tah, ngarak sama waregen mana? Bisa kan ieu. Bukan nama wareg gua aing sincep tah. Mau nyari beteung deui geus nama laporna cager, geus nama aman lah. Nah, jadi coy. Jadi sejak kena menges, karunya saya nungguan tadi. Ih, gila amat sih mamat ka sakeuna ih. Aing lapar oge aing. Aduh. Itu jelema karunya bisa gorean gitu goblok. Cep. Ieu suri mie sia Tadi anjing ketemu ge. tah. Aduh lagi Marisya mamat. Nah, iya, nah ya gelasna ieu teh mie teh Risia. Apa tadi sia titah lagi kita meuli mie gelas. Maksud aing teh, aing pan aya di warung mie gelas, Risia make mie make aya gelasna ieu. Ente nyaho sugan aing sia keur ngalab ilmu. Hayang ngadang beling. Aing sia keur ka gelas di penakolna bisi minta tewas tah ieu penakolna. Geus ah baru teh mah aing kana sudah lobok sia tah alieur aing ah, balik aing ah.